saurnira anak panjang sinungki sinenging sabda uning ya sabda saurniratan anak panjang sinenging sabda wis mama wala bakti dening asih ya ya kang asing ora katara Ritinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Ritinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus pitengudian yang pajeraking sarwarukma sarwar renggeng manik narawata di pagelaran Jawi Karaton Bale Mercu Konda Jonggring Salaka Sawarga Maniloka yang otipati Batara Guru Resi Narada ngahaturanan lingi Anoman Perbansana Suta di alas kenali sadamar sapada tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamorna lendra watak wantos otipati dudu wong samane sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Kakang Panjin Rada kapayun Kang Adi kaula nun kula mangga nampi Adi Alayan unyuk sumangga atuh geuning. Parantos rawuh ieu nu disaur, nu diangkir parantos ngancik. Nu dianti-anti teh geuning. Bagea anak wa Anoman Perbansana Suta.
bagai anak kaulan putra Hanoman perpansana Sultan nampi karena pembagi layan ujuk sumanga ngahaturkeun sembah sungkem kohnyuk panjenengan Pangresa Ramadiwaji Hanoman kaulan pujastuti anjeun ditarima kudu leungeun ken sakatuh simpen pulungi ati pun teuing mastaka nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan kohnyuk rama ua nuhun man ditarima ku kalihna ti eta hapunten tino pihak kalepatan asa alalajrih temenan kaula teh biasana di leuweung manawi ayeuna aya di puseur daya karaton anu sakieu hururung harerangna anu ditaretes ku Intan Rinukmi asa tetegeun manawi kalayan bilih aya anu suudon cenah meureunna monyet asup ka sawarga hapunten we deudeuh nah tete caritaan teh Anoman heuda sarua ai hate mapan dau da pugu dikersakeunna kaula mah geuning wujud teh kieu monyet keun bae sanajan wujud monyet tapi ari hatena manusia sabalikna ari wujudna manusia ari hatena monyet keurna naon dau cing inget Anoman menteuna pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate dau cing regreg ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan tetap istiqomah dina hiji pamadegan yen teu aya deui hirup di alam dunya semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya anu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina dau sabab cing inget boh anu nincak boh nu ditincak nu ngadenge boh nu ngadenge nu katingali boh nu ningali eta kabeh alat pikeun ngamonitor atawa nyaksian anjeun hirup di alam dunya moal leupas urang tina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atid ieu teh kabeh teh anu aya di dunya teh kasep Anoman alat deteksi wungkul moal leupas tina paningali anjeunna dek ngabohong kumaha dek mungkir kumaha jeung naon akueun atuh dau urang mah hirup di dunya ngan ukur derma ngalaksanakeunana meureun taat we kana pelaturan heueuh jaminanna tempat kanikmatan teu taat meureun heueuh wayahna we eta mah ari pangeran mah moal arek ngahukum sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana heuh dawuh oh kitu cing regreg sing boga kayakinan we dina diri ai geus yakin mah ka anjeunna naon nu dipikakeung naon nu dipikasieun naon nu dipikawani hirup cicing di siger tengah ulah hareup teuing besi ti kusruk tukang teuing besi ti jengkang siger tengah we hirup mah dau ha kitu engke ge aya nu mawa nyaeta molongpong jalan ka gedong keun hirup di dunya loba fitnah loba nu ngahina, loba nu nyaci, loba nu maki, sabab etap wujud monyet. Oke, hiji perkara. Eta teh perkara datangna panghinaan panyengsirikeun batur teh. Ta eta teh proyek kasep.
kuat jeung teu nyata iman dina hate eta. Tuh. Grug grug grug.